Lain teh, ya teh rek nanyakeun mama, ari hayam bangkok nu hideung nu sakuling di buruan emak nu saha? Eta mah nu Pak RT si Rocky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, siap Pak RT. Alhamdulillah sehat. Damang, aduh. Damang. Aya naon itu mah rewas kieu? Iya Pak RT kita. Aduh, cerita tuh. Jadi kieu Pak RT bahasa wengi teh abi teh nuju teu kalontrol. Ya, dalam Rewak pengaruh hayam. alkohol. Tah narewak hayam dukan sabi hilap deui eta teh. Paling mana ya teh? Ayam nate eta di pangkeureun Pasunda, Pak RT. Ah, eta mah nu teh cioh paling oge. Ya, kumaha Kumaha ieu? temperamen. Mainnya renteng paling. Punten Pak RT sugan Pak RT. Kita teh kedah kumaha gitu. Keun insyaallah lah kek ku abi wang biasa dimusyawarahkeun teh cioh mah. Alhamdulillah. Tadi ya gunana RT teh mengayomi masyarakat. Tah eta Mak, ya atuh burukeun anteur. Naon atuh Itu si RT bisa kabur eueuh. Kamari gede gedor-gedor imahna eueuh. Aya apa burukeun aya perlu. Aduh, teh ciong saya tuh. Ah, geuning aya ka dieu teh ciohna. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelak teh cioh kelak. Masih masalah hayam kan? Nya, Nah, hanya si RT make apaleun? Pokona mah masalah hayam mah engke oge bisa dimusyawarahkeun. Da ge barudak dua ge datang ka dieu teh rek tanggung jawab. Masalah hayam mah pokona mah gampang lah secara kekeluargaan. Pak RT. Kieu, Pak RT. Nya teh cioh. Masalah hayam mah pokona mah tenang we. Da ieu ge barudak dua ge rek patungan aja ngagentian hayam teh cioh. Kieu teh yeuh. Cicing mah. Pokona mah cicing we mama. Ulah pipilueun. Da teh cioh ge geus sabar. Da barudak ge rek tanggung jawab, rek patungan. Nya barudaknya. Nya Pak RT. Lain teh, ya teh rek nanyakeun mama, ari hayam bangkok nu hideung nu sakuling di buruan emak nu saha? Eta mah nu Pak RT si Rocky. Oh, heuh, da ayeuna teh tinggal buluna wungkul teh di buruan teh. Waduh. Alas ya. Gandeng eta si Rocky geus ditawar 50 juta. 50 juta euy. Kumaha ieu? Kumahanya? Oh jadi marane anu mencit hayam Pak RT teh? Sabar Pak RT, sabar. Kan tadi ngecek Pak RT beunang dimusyawarahkeun. Sabar Pak RT. Cicing sabar eta jelek repe. Kan itu barudak boge geus ngaku kan main kayak gini digantian cenah. Da duit 50 juta mah. Moal mampu mah gantian. Heuh atuh Pak RT keun bae da beunang diceng-celengankeun beunang sugan we atuh 50 tahun meunang 50 juta euy. Cicing sabar pokoknya mah yang penting mah barudak tanggung Jawab jawab. Pak RT. Tapi Sabar Pak RT, sabar. Sabar Musyawarah atuh. Pak Kan RT. tadi oge cek RT kudu sabar. Punten teh. Rek balik aya. Set. Abi oge bade uih heula di piwarang meser bawang ku si emak. Aduh, Pak RT. Geus Pak RT sing sabar wae nama. Abi kadangan ngambejakeun hungkul ka dieu teh. Heeh, teh sing sabar we can bae nya. Heeh, eta hayam teh tinggal buluna di buruan emak teh. aduh Rocky. Mau apa pikieun mah? Dijual ku aing teh kamari teh. Lumayan teh ka mobil we. Aduh Rocky kumaha ieu Rocky? Action. Geus bisa lah. Cicing mah
Cici mah. Cik mah. Pak RT, iya Pak RT. Itu doang. Oh. Kalau gitu harus bawa orang atau mau ya Mas, Oh, aduh. ada celaka-celaknya.